Bah, karena naon nih dia? Aing, keur macul. Wah, nya macul baru gitu. Kan aing keur mau semprot. Oh, kan nyemprot. Kunaon deh ieu? Kunaon? Ku cai nyemprot mah. Maksud teh eta na tangkalna kunaon pang disemprot teh itu. Lah, karoneng. Oh, karoneng. Ku hama meureun nya bahnya. Lain ku hama ieu. Nah, kunaon atuh? Ku hama. Padahal ku hama teh tadi geuna. Tuh, ieu teh naon sih ieu teh ngaranna ieu? Kapan tangkal kadu? Tangkal kadu. Kadu naon ngaranna ieu ning sok aya ngaranan. Sudah rupa-rupa teh durang mah di kebon teh. Tuh. Oh, tangkal kadu tuh. Itu. Itu teh kadu ambulu. Ambulu. Keula pang di ngaran ambulu kunaon eta? Apa nanti lembur ambulu di daerah kidul. Oh, nang mawa di daerah ditu. Katelahna kadu ambulu. Tuh, mau nu lebak. Kadu Bangkok. Kadu Bangkok. Nih aya kadu Bangkok segala rupa. Ya atuh. Nak Bangkok. Nu kumaha kadu Bangkok teh tuh? Sakadang deui ku aing diadukeun. Naon mah nya kadu diadukeun? Bangkok. Atuh hayam meureun eta mah ke Bangkok eta mah. Depan tidak dikatakan kadu Bangkok. Apaan? Sok aya ning ayeuna mah bah. Majat cenah aya kadu montong ning cenah ning kadu montong. Iya nu montong. Oh, itu kadu montong. Montong naon? Tangke lamun geus buahan disebut kadu montong teh. Kadu montong naon eta? Montong dihakan ku si. Atuh meureun mah kabagean kuring bah. Nyocokan euy. Aduh, nyocokan tiup atau tiup? Tiup. Oh, Beak itu meureun caina. Saat atuh dadu sok eta tara-tara abdi abah mah. Kudu dicayan heula euy. Mengenting loba keneh. Semproteunana. Tuh belah ditu tuh. Nah, kadu ya. Nya ieu ge kadu. Lain abah mah lo bawa tangkal kaduna euy. Atuh. Da hirup di kampung mah kudu daek. Ieu lain kawinkeun ieu teh dikawinkeun ieu teh. Kawinan. Oh, kawinan. Kawinan jeung naon ieu ya kira-kira? Nya kadu mah jeung kadu deui. Sugan teh mode jeung naon lah kitu. Waras ngawinkeun kitu kudu jeung kadu deui. Da pernah modal nu ngawinkeun kan loba nu gagal ngawinkeun da kudu apa lain ngawinkeun mah. Ke abah pernah teh ngawinkeun? Pernah aing oge nyobaan. Tapi gagal. Bet gagal. Ngawinkeun naon abah? Ngawinkeun pedes aing jeung alpukat. Jadina? Apaan tadina mah meh pedas teh sagede-gede alpukat. Atuh mah mungkin bah mah nya aya pedes gede alpukat mah kumaha tuh meureun? Bet mungkin cek aing mah. Ya mungkin heungan meureun areuna ge meureun parareunggas atuh. Ngan teu waras kapan. Jadi lain kalah ka pedas nu sagede alpukat ieu kus tadi. Naon atuh? Kalah ka alpukat nu sagede-gede pedas. Meotan ngaleutikan ureunya. Gagalna teh. Aduh, lah aing waktu hari teh ngarujak alpukat. Beak 700 siki. Dah jadi laleutik. Sagelas lah. Aduh ampun teh ieu mah. Halus tapi kaduna mah teu nya. Aduh. Beak caina euy. Beak kesian heula tuh. Kumaha desian heula? Belah. Kagok siang mau ngobrol. Atuh pan pada kabeneran we ya. Panggih we aing. Kabeneran liwat bieu abi geuna tas di dinya teh disusukan bieu teh. Kaciriceng teh aya abah di dieu mantak nyampeurkeun ka dieu gitu. Sugan kara balik pantet. Balik di mana? Majarnya abah teh nya. Abah aing ka kota. Iraha ta mulangna bah? Aing menang saminggu. Di ditu teh. Jakarta aing menang saminggu. Nah, nyaba ka saha ka Adi. Ka Adi. Menang naon wae tuh oleh-olehna bat. Kapan teu panggih aing teh? Pangna teu panggih kunaon tah bah? Sasab. Nah, bisa sasab. Apan aing kana bos ti dieu teh ini teh. Ti Saga. Di terminal Banjar. Kan naik bos abah teh. Naik kapal. Nah, atuh ti Banjar mah kan. Sugan atuh. Udara. Untuk kana kareta henteu. Henteu. Uas aing. Nah, bongan
lumpangna ngedeng. Ye, kareta mah bahaya. Saya kada jangan ngedeng lompatnya tarik. Komo mun berenang tung mah taluih tarik eta teh. Naik. Eta kana bos ceritana abah teh ti dieu. Oh, caritana aing. Terminal. Terminal rambutan. Jakarta geus nepi ceritana. Aing geus turun terminal. Naik Aing kana kop naon itu teh? Kopaja. Kana mobil Kopaja. Gitu. Bos leutik. Nya metro mini ning aya Kopaja gitu. Gek we aing teh diuk. Ku harkuir. Kurulang kurilingnya mobil teh. Teu lila teh konektor teh. Oh. Kartini. Nya cek konektor. Terus mobil teh oron. Turun awewe. Nu turun teh awewe. Tina metro mini teh eta, tina mobil teh. Oh, cek aing teh teh Kartini ngaranna. Koloyong deui indit mobil. Maju deui eta mobil. Terus ada jauh. Sudirman. Rog oron mobil teh. Oron deui, Pak. Oron. Ayo nu turun lalaki. Di pangeureunnan eta teh. Jalma eta si Sudirman ngaranna cukurang teh. Geus turun indit deui. Geus rada jauh oron deui. Si mobil teh. Ahmad Yani. Aya deui nu turun eta di dinya. Lalaki turun deui. Orang si eta Ahmad Yani. Jalma eta nu turun. Da maklum di kota mah kan loba muatan nya bahnya. Wah, aing geus kesel teh. Ning aing teu daek turun cuk urang teh. Eta abah kumaha teh turun-turun geuning? Aing kanyot ka bawa ke Grasi. Kela. Grasi eta Grasi mobil. Napedah naon abah? Nah padah naon? Atuh dapan aing mah teu titah turun. Teu titah turun ke konektor. Aing hayang abah kumaha? Baruna gitu. Abah masuk clear tuh dah. Ya, bahnya. Moal aya nu manggil Baruno da moal apaleun konektor genan. Ning ai batur mah disebutan titah turun. Lain kieu nya, Bah. Lain nyebutan ngaran eta jelema nu turun eta teh konektor teh. Gitu ya, tapi nyebut eta jalan teh ngaranna eta Ahmad Yani nya. Terus Budi Kartini tak eta ngaran jalan bah eta mah bah. Tah. Nah, pantesan atuh abah mah mah aya nu gerowan teh da. Carekan ku aing korekturna. Kah nyarekan turun montong sistem cinta sia teh. Batur titah turun gawe naon aing dibawa ke Grasi. Konektorna eta kumaha wae atuh. Konektorna malah hulang-hulang. Atunya heueuh. Hulang-hulang atuh da. Kapan heueuh ceuy tadi ngaran jalan eta mah tuh da abah, lain sistem konektor teh. Gitu. Pokona aing antorkeun jeung teh ka deui aing. Ka mana? Jakarta ceuk aing teh. Atuh baru lieur Jakarta cenah bah. Ceuk konektor. Ai imah adi aing mana ceuk aing teh. Bingungan beureun Atuh nya heueuh malah apaleun. Mantul lila teh untungna teh nanyakeun ari abah cenah mawa alamat henteu. Cek konektor eta. Aing bere nomor telepon. Aing teleponnya ka abah teh. Teleponku konektor aing boro-boro mawa HP. Tapi nyambung eta nyambung. Aya di teang. Ku adi teh ditu. Lain. Ku yang napan lain-lain adi ieu nu neangna teh. Batur deui. Batur mung pagawena meureun. Jiga da mah kitu mah. Teang alhamdulillah aing nepi ka imah ditu. Wah, isrok teh pan ka imah teh, Ted. Adi aing nama wah aya adi parwungkul. Adi par awewe nu itu. Terus kumaha eta? Keur ngababanding urang teh didinya da urang begitu turun teh tina motor. Dibagakeun atuh ku adi. Dibagakeun wah sasaha. Sasaha. Nah, tuh lila datang adi parurang. Nya. Ka aing geus bingung deui wae di dinya. Keheula abah teh na. Ieu bingung deui wae kumaha eta di dinya?
aing dirinya hulang-hulang. Beda naon. Kapan ari adi ipar aing mah urang Jakarta asli. Oh, orang Betawi asli marunya, heeh. Bang, cenah ka urang teh. Kapan datang? Tah aing tetet. Heeh, kumaha? Ari datang nama ngarti. Karena bahasa Indonesia teh. Heeh, terus? Tah aing kapan nak? Aing teu ngarti, kitu nganu ka harti teh. Datang na wungkul. Kala bieu cek adik teh kumaha cenah? Bang kapan datang? Oh gitu ya bah. Ari kapan datang teh, ari kapan teh iraha gitu bah. Kapan minggu kemari Gustadi? Jih, Basa ke Jakarta. aduh iya mah. Lain gitu bah. Kapan datang? Heeh, cek adi. Tah ari kapan teh? Bang kapan datang? Heeh, cenah. Bang kapan datang? Tah ai kapan teh maksudna iraha. Minggu kemari Gustadi. Jih, pan heueuh gitu. Kapan teh iraha bah? Minggu kemari sia teh. Jih, ai abah astagfirullahaladzim. Heueuh. Minggu kamari abah nyaba ka Jakarta teh. Adi teh nanya. Kapan datang tah ari kapan Bang teh? kapan datang? Heeh, ari Tah aing teh ngarti ai datang nama. Ai kapan naon? Tah ari kapan teh iraha. Kapan minggu kemari? Goblok sia Astagfirullahaladzim. Dasar yakin. Ini ngalilir kumaha abah teh? Hayo wae nanya apaan cek aing minggu kemari. Yo, hartina kapan teh iraha. Da mentak naon ngomong titu. Kapan abah nu teu ngarti. Heueuh, bahasa Sundana teh iraha gitu. Udah tadi mah. Ngomong na aing teh nu pabelit. Abah nu pabelit lah. Oh. Ampun ya mah ya. Wos, aing asup. Bawa asup ka jero. Bari ulang-ulang da aing teh nembalan. Ada bingung teh ya. Bang. Heeh. Kalau abang mau istirahat, nah ke situ cenah. Hah? Ke situ cenah. Heeh. Nah hacuk urang teuing aing titah ka situ. Abah. Kira-kira di jero imah aya situ. Lain situ. Naon atuh? Kaditu cek Sunda nama. Jadi ke situ. situ gitu. Lain ka situ. Lain atuh sok piragu atuh meureun sare di situ bawa Kapan asal. di lemur aing mah ai situ teh balong gede. Itu mah berbahasa Sunda, bari jeung naon ngaran tempat itu mah bahnya. Ari bahasa Indonesia situ teh mun cek Sunda mah kaditu di ditu kitu. Ampun ieu mah kolot. Atuh abek balik mah. Moal aing tuluy nyemprot. Atuh abek mulang heula teh nya, teu heula. Bae. Oh, yuk, Assalamualaikum.